Men, Hah? urang mah sirik tinggal di mana men? Sirik kunaon emang mulai? Hirup jeung pamajikan mana bisa sukses gitu men euy, urang milu atoh men euy. Oh, dan naon gaya kuncina mah mulai? Naon Desa kuncina teh? gawaya. Oh, naon kuncina? Mana mah orang teh kudu apa bahwa suksesnya seorang suami itu tidak lepas dari doa sang istri. Tah, dengekeun lain sirik. Gitu. Nu Terus, kaduana, usaha seorang suami di lapangan bisa lancar berkat doa sang istri. Tah, kadenge tah. Anjing bener men. Dah, kuhalna kitu orang ti dieu kudu bisa ngulik mah mulai. Ngulik kumaha men? Nya mene mah pamajikan teh ulah dua. Yang hatilu jadi beki loba pamajikan, beki loba nu ngadoakeun. Ah, dengekeun kecuali sia pamajikan 3 atau 4 bener men. Nih, ari maneh teu risih? Risih kumaha ri mak? Heuh eta hirup di Candung. Risih mak, da urang teh teu bisa kumaha atuh mak. Nah teu wani ngontrong ka Dungora. Lain teu wani ngontrog. Henaon atuh? Urang teh bingung mak. Bingung kumaha? Imah motor eta teh pamere nu ngora. Aing daripada lapor imah jeung motor mending keneh lapor salaki mak. Sia mah goblok. Aya naon ieu teh men? Aya naon? Para sia wae jeung pamajikan teh atuh. Kieu ya Pak RT, salaki abi teh ya beuki we ngabondon tah. Resep kabondon. Men. Ulah sok resep ngabondon maneh teh dorasa teh meunang goblok. Ya, Pak RT puntennya ieu mah. Naon? Pami Pak RT di bumi teu aya sangu rek kumaha. Nya pasti urang meuli kaluar atuh ka warteg. Tah. Lamun Pak RT pamajikan di imah mau ngaladangan kieu rek kumaha. Nya pasti meuli di luar atuh. Teu salah. Ah, sarwana ieu mah RT jeung sate geblek. Ya, Allah. Mun eleh we mah. Geus anu mah ngalebok heula sampo teh pikiran ah. Nih. Coamen ka mana? Eueuh, tong diganggu keur bisnis, Bisnis naon? keur ka Oyo. Ka Oyo. Maneh? Hafal teh Oyo? Nya apa tuh Oyo mah jelema bager. Belegug maneh. Oyo teh ngaran penginapan, sia teh Paragi Bondon, Ublag. Yang gitu mah aing sih dijualnya. Ah, beudang kate buku salaki sia mah. Kade maneh baka Oyo deh. Dijual. Ya heeh. Tapi dah ini model mana mau apa yuk? Murah. Goblok aing sarua jeung naon. Heh Bobby, penting maneh kukulintingan di beneran erek naon sia? Aing maneh. Aing teh karengan kupu-kupu malam maneh teh. Heh, belegug nya moal aya atuh kukupu liar ti peuting. Ah, belegug deui men. Maksud aing teh aweun sakaluar peuting, liar peuting. Aduh, aing sok liar ti peuting. Wah, aing teh kukupu. Heeh, mana mah kupu-kupu berjilbab goblok. Bae anjing. Heh Bobby, Nah, cing ecreg mare info teh. jeung ecereug naon, mere info naon aing? Cenah mayar listrik bisa lewat ATM. Dan memang bisa ieu mah nih. Aing nepi ka magrib tak bolak-balik lewat ATM. Ning anggar teh bisa. Ya, ari bolak-balik gituan mah bayar atuh bayar mana teh. Anjing, on mana mah. Soalnya isan lauk pamajikan. Lain nyengir. Nyawa. Sakira-kirana acan garableg modal mah make ejeung kalarawin sagala. Jalan-jalan di lempangan kitu, batur mah kana motor, kana mobil. Ieu mah naon jalan-jalan kaki gitu. Sakira-kira na tepayu mata yang tepang petan daripada mubah dipake emas goblok. Kemana wae sih ngomong teh. Nyai, maneh teh geranyeun imah atuh. Nyeun imah ngababarikeun. Oh zaman ayeuna mah hese tingali babalion ge marahal. Hese kumaha ari maneh? Hese kumaha erek jeglek kumaha tingali babalion imah. Sagara mahal. Heeh, siga batur mah cekolot zaman baheula ngarinyuh heula, ngarinyuh. Ieu kolot teu ngarti teh. Naon mah kejang teu ngarti. Aing kamari keneh beak modal gede. Ngomean kusen gara-gara kurinyuh teh. Ieu kalau kali tahu ku rinyuh. Ah, sia goblok belegut. Liar mah. Maneh belegut. Antepkeun ilmu Dasar.
Mak, Naon? orang mah can kepikiran dah heran. Naon? Heh, eta nu naik busnya perjalanan jauh. Sok sarare di jero bus teh. Nya heueuh atuh apan bana buleud. Naon hubungan anak mah? Ya heueuh lamun bana segi empat mah kikieuan hayang sana jadi kieu ayo untuk mudan Pandang-pandang. masuk asalieur mah. Nyari mana can hayang boga anak. Can mah. Mak, Naon Jang? orang merek ngomong aya mumpung aya mak. Ngomong naon? Hayang ngeusan jeung budak mati ah. Nya pedah naon? Pedah naon ngagagalkeun urang geus rek menang duit 30 juta. Gagal total tah gara-gara budak mak. Nah, atuh nyai mana ngagagalkeun usaha salaki? Teuing atuh mah urang mah teh nyaho. Nah, ngagagalkeun duit pada kumaha ieu teh? Tengen gara geus nampak di dieu duit teh tah. Teu kira-kira dihudangkeun, diseblok Anjing. Karena Naon? orang masa kapeng mah lieur sia ningali kalakuan indung maneh. Biar kumaha kitu? Ngapoe dagang nasi goreng demi naon sih? Demi sesuap nasi atuh. Tuh, nya cai ngelieur. Lieur kumaha? Lieur kumaha. Paneangan demi sesuap nasi. Mata naon eta nasi goreng seolah dijual wapen ku sorangan. Dasar jerembak teh nyaho perasa. Ah, indung jeung anak pasarwana edan. Beres. Iya bari. Ningali ke naon meni kurang kerung wae di daguan di imah titah masak teh. Tuh tinggal di tatangkalannya di lembur urang. Beki kolot teh beki badag. Ya heuh atuh seiring berjalannya waktu melalui pertumbuhannya gedean kabeh oge. Anu aya tumbuh teh. Ya tumbuh atuh. Mainnya tumbuh beki kolot teh beki peot. Naonna? Pikiran nu sorangan. Mak, urang teh keur lieur kalau masalah di imah teh. Nyai entong ngoroning maneh sifat maneh budak keneh anyar keneh rumah tangga. Ieu beuk mah geus kolot. Aya we problem rumah tangga mah. Keun mah teu sabar we atuh. Berarti kudu tahan mentalnya mak rumah tangga mah nya. Nya kalau badinya tah. Bukan Bu. mentalna. Manawi ieu sepatu soleun atau napi semireun lah pada saya deui. Teu gaduh. Eta atuh manawi gaduh. Teu gaduh nya ta. Padahal di soldi saya deui pami gaduh mah. Da teu gaduh mah nya. Lamun gaduh mah apa di Oh, mohon atuh bade nguriling lah abi. Nya mah enggak. Saha eta teh mak? si Omen eta tetangga tukang soal sepatu. Lain mah menidaikan kitunya jiga naripu mah hirupna nya. Ulah kitu ka batur teh nyai. Da budak nama di ITB eta teh. Oh, di ITB. Kuliah mak? Lain sarua jeung manehna soal sepatu. Iya. Atus di mana? Eta dihareup ningali proyek. Kumaha kitu? Resep ningali paku alam kuat jaraceng baruleud baradag. Mopes. Ada baheula ge nu aa kitu badag jeceng. Ayeuna Ciga belet menang nyetrum mulapes. Gitu balawan karakter segar nanya